Naon cenah ieu komena. Da ngalah duit mah mang eueuh nu ngeunah kabeh oge butuh perjuangan jeung pengorbanan. Heueuh. Pan aing moal poe ngonten teh tetep perjuangan meureun kitu teh. Nah kumaha? Ngalah duit mah nu ngeunah cek saha? Aya nu duit ngeunah. Anu koruptor, loba nu korupsi. Eta ngeunah eta korupsi eta. Duh ngeunah-ngeunahnya teu kanyahoan mah. Nya kanyahoan mah dicacag we meureun. Teuing eta mah teu nyaho da abi teu apal aya jelema nu sok korupsi teh nu kumaha. Da nama ditutup-tutupi ning korupsi teh. Bener si Akang ieu ngalah duit teh butuh perjuangan jeung pengorbanan. Aduh kalau bicara tentang si Ajig teh loba reungit deh. Keur di kebon aing tuh. Tuh. Tingalikeun keur ngalah lalab tuh. Butuh perjuangan nyaho gitu orang oge perjuangan mah. Kan orang berjuang mah geus atuh. Ayeuna teh urang teh waktuna keur ngalah puni-puni atuh meh loba nu resepeun, loba nu nyaheun ka urang da geuningan loba duit mah sok loba anu nyempeurkeun. Lamun urang teu boga duit mah loba nu ninggalkeun. Aduh anjing kitu nya berbay heula.